naon dinten Minggu. Lain urang mah euy, naon? Nya eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina dinten ayeuna kelaresan nyaeta mie eling bahasa Indung sadunya. Sim kuring ayeuna tos aya di hiji tempat nyaeta di halaman seni Cibiru Beet. Di dieu nyaeta diayakeun rupa-rupa perlombaan, aya perlombaan maca sajak, aya perlombaan ngadongeng. Oke, aya perlombaan kaulinan orang lembur. Ayeuna urang tinggal heula naon nu aya di sabudere di halaman seni. Tingali artis Riki na oge nya. Wah, keren bisa. Gapura nya. Gapura nage tino awi nya, bambu. Ya era Kusema. Ya era bener Kusema. Hayu maca. Hayu maca nedadahar tuang nyatu emam lolodoh jajablog. Jadi bahasa Sunda itu banyak sekali ke orang yang lebih tua di bawah kita sama buat ke hewan itu beda bahasanya. Geus aral di saha atuh diajar barudak ngomong garihal. Pajarkeun teh gaya metal. Geus leungit nu arulin cing ciripit ningali budak laleutik. Kalah resep maca komik. Ya, aya pakarangan kuliahnya di mana ya kegiatanana nyaeta aya lomba kaulinan orang lembur, kaulinan barudak. Tuh, aya nu main egrang, aya nu main serdot gaplok, terus aya nu main sumpit, terus aya nu deui? Panah. Gasing, aya gasing. Nah, hari itu non itu, oh panahnya, sumpit. Nah, pepancakan, aya pepancakan. Pokoknya rupa-rupa kaulinan orang lembur. Itu aya di dia, ya, aya bedia jepret. Ya sorodot gaplok, jadi nyorodot terus digaplok. Lain ketang, tapi mediana nyata tinu batu biasana. Ya kan aja. Dia ngiluan lomba? Ngiluan lomba? Lomba naon wae tadi? Ngaranna saha? Kevin, kelas berapa Pin? Di SD mana? Sukasi. Hebat. Tadi ngiluan lomba naon? Mana? Oh, KB ngiluan. Cuma resep teh? Resep, oh, tuh, ada pisan. Acara ieu resep teh, acara lomba kaulinan ieu. Sok. Cek Kevin kumaha acara ieu. Sok, kesan-kesana aya teh. Senang. Mata bete. Wah. Ngarah teu bete cenah. Halus. Jadi minimal apal karena kaulinan orang lembur, kaulinan baheula nya. Karena kaulinan barudak baheula. Ayo, urang tingali ya. Kumaha di lapangan. Nah, ya di dia geus aya ya tigana ya panitia atau wasit nah. Assalamualaikum, sampurasun. Iya panitia sekaligus wasit tadi. Iya teh dalam rangka acara naon sih? Acara ya teh meling poe bahasa Indung sadunya. Oh, jadi bahasa Indung teh naon? Bahasa diterapkan ku orang tuana gitu kan orang ini orang Sunda Oh. gitu. Orang teh diajarkan bahasa Sunda di orang tua orang gitu. Oh iya, terlebih seluruh dunia itu misalkan orang Belanda yang diajarin sama orang tuanya bahasa Belanda yang baik dan bersuara ya itu. Ya, hebat. Iya, aya sabaraha kelompok tadi nu ngiringan? 8 kelompok. Iya teh open gitu terbuka kanggo seluruh Jawa Barat atau Bandung atau hanya ruang lingkup mana saja? Anu ngiringan. Oh, jadi sekolah dasar SD gitu. SD. Oh, jadi setara SD, MI ya. Jadi yang terdekat SD anu paling deket di dieu ya, di lokasi di dieu.
Nah, ieu teh lokasina aya di Cibiru Beet. Lebetna nyaeta ti Cileunyi Aljawami nya. Di Cileunyi Wetan. Ari ieu neng ieu panitia teh di mana ya ngangge seragamnya aya logo ya Unpad. Sastra Sunda, Fakultas Ilmu Budaya. Kerja sama itu sarang halaman seni. Sarang yayasan Holisoh ME. Oh, mohon. Janten ieu tempatnya dikelolana ku Holisoh. Oh, yayasan Holisoh. Ya. Tuh, alhamdulillahnya. Jadi ieu nyata hiji pelestarian seni budaya anu aya di ruang lingkup Sunda. Aya salah sahijina nyata aya kaulinan orang lembur, kaulinan barudak, kaulinan baheula nya. Tadi dia ge aya ayeuna di bagian timur itu aya di dia di halaman seni. Ieu ngaranna permainan naon teh? Nah, sorot gaplok. Nah, dikenal nyata mediana tina batu. Jeung wae salajengna mohon punten lepat masing di mana anjeun munjung masing iraha anjeun sumeluhang naeulkeun tarang naeulkeun jatuh tinggal nyaksian letih ngabayabah Janten ke ibu-ibu teras murang kali tiasa sekaligus nonton baca puisi 2 karya. Ya, sajak si Ujang jalan-jalan. Karya Godi Suwarna. Lalaki nu balik jurit karya Rahmat M. Saskarana. Mobilna harerang, Manehna datang, leungeunna eueuh sapotong. nah atuh ngangge maut dinten Minggu. Janten we tung ngiring ameng. Kitu saur mobil anu bade ameng. Geus leungit nu arulin cing ciripit ningali budak laleutik kalah resep maca komik